Ceng, ayo wae ngusukan daki. Ngusukan daki mah ceng arek keur mandi. Mana atuh mulai mandinya heueuh anjir daki tinggal ragleg. Terus masalah bagi elo Anjir, gawat. Atuh sageuleuh anjir. Ngusukan daki. Ih, ayo. tambah cangkel belur ngadukuan mana ngonten hayo be telat jeung telat unggah gustinya Ayeuna moal ngonten ceng ayeuna mah anteur urang yuk. ka mana di lur geus moal ngonten deui bae Urang aya perlu ceng ka KUA. eta lur ari KUA singkatanna koperasi unit desa kalinya lur Eta mah KUD anjir, ieu mah KUA. Kantor urusan agama ceng urang aya perlu buku nikah urang anjir leungit. Aing kudu ngieun deui ieu mah ceng. salah tuh dah lur ya ngaran-ngaran surat nikah mah surat kawin lur lamun diperpanjang hese murun mamawa nage dataran dieu diteunna lomari nage moal mahi lamun digedean teu umum meureun lur nu jetu mah ieu aceng solusina hayang mana solusina hari enggeus lur kawin deui engke surat nikahna weuteuh lur Lain solusi anjir nu kitu mah ngieun panyakit. Atuh meureunan kudu ganti atuh segala rupa. Teuing. Mah balik geus aing ini sorangan. Moal tulus ngontenna cuk deui. sok tara benang di bejaan ku aceng kena pantar aceng Penting di dinya nempo Persib teu berat. Anjir menanyakan nonton Persib ka aing teu ningali baju aing warna naon. Ya Persib mah nu aing kos nya baju nepieun ka getih-getih nepieun ka tulang-tulang ge biru aing. Persib nu aing pokona lain nu maneh. Ya guys. Ningali atuh anjir. Romenya Kelas atuh anjir Persib nu aing teh. keur hadena ayeuna teh Persib we asli. Keur mamang prangna ayeuna pokona mah ngahod-hod we Persib mah ayeuna mah anjir keur di puncak atuh ayeuna mah. Ya. Juara anjir. Lain sekelas Persib anjir liburan ke puncaknya. Atuh mun urang mah ke Eropa berat ka palang tiris ngahod-hod mah nya. Ini Cilepeung deui wae si Kosip ampun teh. Please kos, ya maksudnya di puncak klasmen. Di puncak klasmen di puncak. Maksudnya naon teh ngaranna teh ranking tertinggi. Pokokna mah Persib nya geus pokokna mah musim ayeuna Persib mah juara we anjir. Nya juara mah geus di tangan Persib mah. Geus pokokna. Atuh gagal jadi juara berat. Naon ke jeung gagal sagala sih teh? Heupan ait keuna tangan mah atuh anjir handsball kadituna penalti gagal jadi juara. Cangkelna ieu anjing ngomong jeung si Kosim ampun teuing kos. Maksudna anjir geus di tangan teh geus di atas kertas anjir geus pokona mah bakal menang we Persib mah maksudna geus di tangan teh maksudna teh henteu maksudna eta bolana kana leungeun henteu teh paribahasa lah eta mah anjir bahasa kerenna si Kosim anjir bisa wae ieu anjir ya cabai genot ya Bos, mana sore mau ke mana? Mah berat salse kotin. Antar aing ulin ya. Mau ngoreng? Orang berat ulin kamu ngoreng mah. Ribet. Kudu motor aja anjoy. Naon sih teh? Kan rek ulin, lain rek menerkeun iris kos. Oke jeung mawa taraje sagala. Ya berat. Pan urang mau ngoreng mah. Ngomong teh wali huru. Nya aing naon anjir. Ya, riba mamawa taraje mah. Ridu nya heuteut. Moal bedog anjir, ngomongna laluhur mah. Tuar tiang kopeahna. Ya guys nya. Berhoream kos mah berat ai maneh. Kos. Urang sakalian aya perlu. Kan di ditu maneh boga dulur lin. Tah maneh itung-itung manjangkeun tali silaturahmi ka dulur maneh teh.
Komo ribet berat manjangkeun silaturahmi mah kudu ka samsat heula. Naon sih teh make jeung kudu ka samsat kos. Ya, lain memperpanjang BPKB sih teh. Silaturahmi panggih jeung dulur maneh. Ameh maneh teu poekeun obor. Nya teu ulah nepikeun ka pegatna eta tali silaturahmi teh kos. Ai eta berat mun pegat bisa saya LBK teu. Ngacaprakna ampun teuing si Kosim. Kos ya, cek aing ge ulah loba teh ngajedog di walungan. Ulah cek aing oge. Ta ieu ya. Kasurupan ieu teh nya siluman beunteur. Kieu ngacaprak ngomongna anjeun. Parah sia mah kos. Kudu diruqyah sia mah. Ngomongeun aja si Kosim. Aya-aya wae ya anjir. Tihang kopea. Berat. Gawat berat euy. Kuat naon? Gas ayeuna keur langka anjir. Moal bisa masak ibu-ibu. Nya terus kumaha emang lamun langka. Da aing mah teu hariwang suluh loba atuh si teh Kosim. Pan berat Kosim mah peduli. Ngadenge gas langka ibu-ibu hese masak. Jiwa superhero Kosim bijil anjir. Sidak tah Kosim. Didatangan ku Kosim tah kabeh pangkalan gas. Bisa anu nimbun lain naon ngeunah wae manehna nimbun masyarakat mah hese masak. Sidak tina ieu superhero Kosim. Terus kumaha nepi ka itu teh sidak teh? Aya anu narimbun. Nah eta berat euy. Kosim kala pada nyarekan kunci cicina didegung-degungkeun mas ka Kosim. Ini harga dirian aing ya superhero Kosim. Parah aja. Ya, kos. Bari oge maneh naon make jeung sidak sagala pejabat lain anjir, konglomerat lain. Nu aya ge kolong melarat. Maneh tepan. Ya guys. Oh, Kosim ge hanjakal berat Padahal mah nya ibu-ibu nu kitu teh mah berat teu malah likir teu boga ide brilian ningannya. Mun urang mah apal ayeuna gas teh keur langka. Eueuh di warung-warung eceran. Atuh berinovatif atuh. Sing cerdas siga Kosim. Berinovatif cenah. Kecapruk deui wae. Emang kumaha eta? Inovatifna kumaha? Ya, berat. Kan nya gas teh berarti kararoso ngeueuh beulieun. Matak naon atuh anjir dieusian ku hitut. Sakula warga aya 5 hitut kabeh dieusi-eusikeun kana tabung gas nu kosong. Kan hitut ge sarua gas. Kurung meureun kana kompor mah. Nya Rempag cek aing jeung ayo. Anjing. Ku aing pinggang wae gitu anjir ku pangpung ieu. Bekok cenah nya teh tadi abuskeun kana gas. Kos teu kudu kitu kos. Teu kudu make jeung diabuskeun kana gas. Enggeus we kada bujur ibu-ibu regulator dibebaskeun. Bas. Tah, kehurungkeun. Lepas we hitut. tapi berat jelas eta mah nya langsung hurung. Langsung hurung teu kudu make tabung gas ya guys ya. Irit modal. Tuh. Hah, bisa wae ya anjir ya. Sumur timah ya.